gang urang saling hianati ayeuna baheula bisa budak SMA gawe di Palembang. Budak SMA di dia di daerah urang di Agra. Lain di Agrana sabaraha hiji? Di Palembang mah kabeh dibawa. Bapakna Ari nu ti Palembang teh sabaraha hiji budak? genep di Palembang teh di dia teh urang Agra 2 urang. Berarti lilanya kawin ka orang Palembang? 20 tahun. Lain masa sakedeung. Pantesan atuh matak boga genep ge nya. Urang teh edan. Kelakuan manehna. Eta salahna naon eta? Pertentangan kan urang boga anak tinu lain. Tinu 2. Panarimakeun meureun tadina eta. Narima geus ayeuna geus kabujang ieu teh. Maksudna meureun kieu teh memeh kawin kamehna teh meureun apaleun teteh teh janda. Geus narima janda boga urang. Anak gitu heuh. Ari geus kabeh dia geus tinggali budak urang bararujang mehna nentang teh. Moal kasih sayang urang dibeurekeun ka inya teh. Kudu ka anak anu teh mehnana. Anak di manehnana. Ari ayeuna di mana teh eta si popotongan teh? Palembang ngebon kopi di daerah Jambi lain saeutik teh 12 hutang kopi kana ge motor ge urang di Palembang teh menang-menang ka Ova. Kitu-kitu teh dibawa ke babaturan. Eta ti ditu teh balik deui ka dieu ka Agra. Urang mah da istilah di dieu bae di Cianjur mah asa 3 tahunan. Jeung budak ngumpul diuruskeun sakola teh urang bercerita hampura urang teh. Lain budak anu dalap anu genep teh. Heueuh ku urang kabeh. Dibawa kabeh. Anu hiji teh nu SMA di ditu oper kumaha teh SMP di dieu dioper ke Palembang nu SMA dibawa ka dieu. Budak tentang gede mana teh eueuh jeung urang. Jadi anu teh dieu diurus jeung urang kaitu nu diurus teh ditu kudu nina ka dieu oper. Sakali mangsa pas ya urang teh nya keur hamil urang teh 5 bulan Kudu bungsu. Kudu terakhir bungsu. Pas ya orang masalah anu gede nu bujang ieu cawat tuh ketat ininya urang teh tidinya urang teh gentar tidinya hate ciga mantau cekeng teh sia ka imah sia ka itu diusir ku urang teh imah urang Ti Cianjur teh keur urang tempatan bakat ku urang ku nyeri cek urang teh da aing mah anak moal kagantian ku anak urang teh sebenarnya itu budak teh can dikirim minta duit anu ti Palembang teh. anu ti dieu nu ti Agra. Tidinya teh mehnana teh langsung pare dijualan pe aku mehnana teh dibawa ongkos. Itu tidinya teh sadar deui secara pribadi masih kontak